Kumaha aing motor-motor aing Juga nu tarik wae hayu jeung aing lah balap. serius yang ngajak balap aing jeung aing Ayo balap. anjing sabarahan lah. Tapi urang mah asa serba salah euy hidup di Indonesia mah. Si goblok ngelewati tepunten naon. Cere ka mana tadi? Dek ulin atuh bro, di siga maneh cicing wadi mah siga Magicom. Ai maneh ngomong teh sok ka mana karep. Geus ka dieu lah sakedeung. Ka dieu we maneh sanu butuh. Anjir geus gaya kieu goblok. Celana madodayat baju alus. Ih topi baru. Ka mana maneh nih? Geus gaya kitu Nyerek ulin atuh bon, dek kieu maneh. Moal teu baroga duit. Tapi kela euy, ieu maneh tapi asa alus kieu anjir. Dek dijual mah. Ya moal atuh kieu-kieu ge maneh topi teh geus anu nawar 100 juta. Tah sok ngawaduk. Eta mun 100 juta mah nah lain jual ku maneh. Lain masalah dijual na goblok mata ku aing teh dijual oge sia nawarna jeung sirah-sirah goblok. Si goblok gila teh. Lieur suka anu kagak kulutus. Goblok gelo. Tapi urang mah asa serba salah kieu euy hidup di Indonesia mah kudu kumaha heuh. Salah kunaon gitu ari mana? Ekonomi mahal, pagawean eueuh, asa paranas we hawana teh. Terus mana ayeuna hayangna kumaha? Geus hayang pindah we di Indonesia mah barosen. Oh, bosen. Atuh pindah we atuh ka Garut naon esena? Atuh sok diajar boloho. Nya sarua keneh ai maneh pindah ka Garut mah. Kan Garut teh di Indonesia. Terus mana hayangna ka mana? Nya ai ka hayang urang mah pindah ka nu tiis-tiis. Oh, ka nu tiis. Aya atuh itu tempat mah. Emangna di mana kitu pi tempat anu tiis teh? Tuh di Indomaret nya tiis nya loba dahareun deui. Goblok sia mah. Ban, tulungan orang-orang di ditu kalengitan. Kalau kita naon yang mana meni rariweuh. Sok enak mah diukala. Urang teh bon, leungit motor jebak geuning eta motor urang hiji-hijina. Ciri-ciri aku mah Asal lama bon kurang motor teh disimpen di parkiran. Tah ciri-cirina teh ban teh 2. asa cegan nu balagu. Di mana-mana ge nya heueuh atuh. Motor mah bana 2. Tuh di ditu aya mana motor piar anu bana 3 paranti angkat kalon. Oh, bawa tok siang ngebul goblok. Wah balik. Si babal rek mana sih lompatan gitu. Jeung teu nyebut-nyebutan sagala. Ka dieu lah maneh. Dek naon atuh urang teh keur ruas. Ruas kunaon? Ka dieu lah sakedeung. Naon? Kunaon maneh lompatan kitu jeung nu capek. Eta sidikan ge urang diberi begal. Eta maneh hayeo kitu rek nginum heula moal. Ambung Lah sia kunaon jeung mau nginum sagala. Tuh tinggalin berita oge anu nginum ditewak polisi ari maneh. Asa kos najar balagu. Nya heueuh atuh eta brek ditewak kumaha. Eta mah nginum lagi alkohol. Ai terus orang kudu nginum naon atuh ari maneh? Minum air mineral atuh kayak aing ye, aya manis-manisnya. Kenaon maneh cok? Biasa we ten keur posting foto urang na Facebook. Sama hayo mastingkeun foto aing mah neuleun lagi posan anjing terus-terusan mastingkeun foto. Nah, siam nih asa kuriweuh pisan. Nya kumaha urang atuh pada foto-foto urang na jadi sewot kitu. Heuh bosan aing neuleuna. Aya basana atuh sia tuh ninggalin foto aing atuh pek eta HP sia. Atuh rajet meureun HP aing. Naon? Gandeng asyik goblok naon gerang-gerung teu pararuruh. Kumaha aing motor-motor aing Juga nu tarik wae hayu jeung aing lah balap. serius yang ngajak balap aing jeung aing Ayo balap. anjing sabarahan lah. Di mana anjing? Di dieu atuh. Moal kuateun motor aing mah kenceng anjing. Heeh, bae wanieun lah. Jadi cuma. Ya naon eta
Iya mang, iya nama gerung-gerung mang. Lontong. Aya kawan itu. Mana gerong-gerong, mana geunin masalah jeung aing. Iya mang ngajak balap. Are mana eta kumaha? Wanita lamun dibalapkeun. Ya aya tuh mang kawan yang mata di layanan oge. Are mana aya kawan itu? Kira-kira lamun balap jeung si ieu. Aya tuh mang, motor orang tarik kieu manya we teu wani mah. Bener mana aya kawan mah, mana aya kawan kurang wasitan. Hiji. Dua.